Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tebang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios Cupu Sakti Kuriang 7 atanapi si Doclo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalirah sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya nu satia manco kan dongeng Mang di mana we ayana mugi ya sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagarupinanya. Tong hilap dirojong ditaroyalan tombol sukreb. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangu keuni kumaha atuh terasna ieu carita si Doclo Cupu Sakti Kuriang 7 sok kaparayun sadayana. Penting eta si Doclo bisa sare kalawan merenah diaraku we kurang lemur. Malahan mah teu saeutik anu pada merhatikeun. Pada ngajamu we sakua mistina pikeun si Doclo mah asa boga lamaran kahirupan anyar. Da puguh geus leungit ingetanana. Cag tuna ngeunaan Raden Kuntawijaya nu kiwari nyorang kahirupan anyar jadi si Doclo. Ayeuna mah urang catureukeun di jalan Pilemburan nu teu pati jauh ti sisieun Gunung Halimun. Si Rungka wah jeung kadua guruna nyaeta Nini Kintring jeung Aki Cantrang keur leumpang we sasaturun gunung. Rek neangan Raden Kuntawijaya teh ya bari leumpang di barung ku ngalobrol. Tuh geuning geus da anjog ka sisieun lembur euy. Urang teh geuning nyorang kahirupan Pilemburan ayeuna teh. Nya Nini tuh aya lembur. Nini jeung Aki teh kiwari mah nyorang di dunya luar. Kapan salali ieu teh ngumpi diri nyamunikeun diri jauh tina karamean. Kumaha yeuh? Asa lega dunya teh. Ai. Keur dewek manutuman nyamuni diri ngumpi diri di tempat anu sepi. Ngambah ka Pilemburan teh asa hoream bugo sasat kahirupan di dunya luar mah. Loba pisan karibeuhan anu ngaganggu kana katenangan. Ada kumaha kitu Ki? Terus terang kangaranna nincak deui dunya luar. Dewek masuk kagoda deui ku hawa nafsu euy. Komo lamun nempo anu montok ningali anu denok. Dewek teh sok rajin ngora deui we hawa nafsu ngagalura deui. Nya sia kawa. Si Saki mah inggis we kahudang deui kabiasaanna baheula. Alah. Nah kumaha kitu? Nini kabiasaan si Aki keur ngora teh. Pugu ge teu kaop nempo anu denok, teu kaop ningali anu herang mencrang pasti hayang ngeukepan we hayang numpakan. Teu saeutik parawan oja jeung awewe anu gareulis menjadi korban si Saki. Alah. Kitu kutan teh. Nah bener Aki. Ai bener kawa. Nu madak dewek mah seunggah ngambah ka Pilemburan teh bisi kagoda deui. Lantaran sok tara kuat sok ngacai euy. Lamun teu laksana teh. Alah teteh lah si Aki mah jiga kawa pisan. Sarua pugu ge kitu lah. Ai dasarku saruana sia. Ngan bae inget Saki. Kapan urang teh geus pada kolot, geus pada ngumpi diri teh hayang nyorang katenangan deuleu. Awas ya. Kudu bisa nahan diri ulah nepikeun ka maneh kawas keur ngora. Nya mudah-mudahan we Nini dewek bisa tahan. Ai. Bakal tahan moal are kagoda deui. Nu leumpang teh atuhan teu karasa di barengan ku ngobrol mah. Jog anyog ka sisieun eta lembur. Adi eta lembur teh katalahna lembur haur poneng. Lembur anu hanteu pati gede.
Kaayaan imah na oge masih ancal-ancalan. Hayu ayeuna mah urang milu monok we di ieu lemur. Ngan kades sia Saki. Heueuh maneh teh kudu kuat bisi panggih jeung wanoja geulis wanoja ngora. Ai enya nini. Keun we dewek maka jenting rek beureum lamun panggih jeung awewe geulis atawa awewe ngora mah. Hihihihi. Ngan kade awas ya lamun peureum hayam. Peureum tapi meletet. Pokona mah lamun katingali meletet katempong acai ku aing bakal ditampiling sia Saki. Ih nyam ulah atuh. Hihihi. Ai. Di luarna teh laju ngadeukeutan ka salah sahiji imah. Geus kitu mah atuh ngatrokan panto imah. Puguh we nu boga imah teh atuh mani kageteun asa cenah. Wayah kitu aya nu natamu sagala rupa. Mani kaget barang dibuka teh nasa cenah teh tilu urang jalma teh. Basa ditanya teh. Ngakukeun ngaran ini Kindring jeung Aki Candrang pon kitu disirung kawah. Puguh we atuh boga imah teh mani kaget. Reuwas beungeut namani sapada puguh geus apal kaeta ngaran teh. Ini Kandring jeung Aki Candrang teh geus kasohor. Jawara anu sakti mandraguna. Anu baheula kungsi ngagenjleungkeun dunya kajawaraan. Anu sikapna teh kejam jeung talenges. Aya boga ras-rasan. Tara ieu mere ampun kanu jadi lawan. Ari reuwas jeung sieuna teh naharek nanahaon cenah. Natamu sagarupa. Jantan, ieu teh nini Kintring sareng Aki Jantrang teh ya. Alah, nah aya pikir saeunaon naon itu nini Aki rurumpaheun. Muhun sumping ka dieu. Ai. Dewek tiluan teh arek milu monok we, rek milu hee si dieu. Puguh ge kapeutingan di jalan euy, kumaha teh kabeuratan. Oh, janten pangarsa Aki Jantrang sareng nini Kintring teh bade ngiring ngararep di dieu. Mangga disim abdi teh kaabotan. Mangga kalalebet. Syukur ari kitu mah. Hayu sia kawa. Urang sare di ieu mah we. Aloh, nya mangga ni. Sup atuh nu tiluan teh kajero imah gek diuk ditepas. Sedengkeun anu boga imah laju geura tilu we maneh teh ngabejaan pamajikan jeung anakna. Lamun ka imahna teh geus kadatangan semah cenah ku nini Kintring jeung Aki Candrang pon kitu di muridna nyata sirung gawa. Puguh we atuh pamajikan jeung anakna teh mani sarua kaget nah reuwas. Barang dibejakeun lamun kadatangan teh rek milu monok we rek milu sare atuh rada tenang. Keun we cenah asal eta tilu urang jalma teh henteu nyieun tindakan kajahatan. Jadi maksudna teh ukur arek milu monok kungkul Akang. Nya maksudna mah rek milu monok kungkul milu sare di imah urang. Eta nini Kintring jeung Aki Jantrang teh. Nya atuh ari kitu mah teh nanaon. Hayu urang sampeurkeun. Urang kudu ngajamu sakumaha mistina. Nya kumaha lamun nepikeun ka benu. Lamun ku urang teu diaku teh. Nya bener hayu kalaluar. Urang tepungan ieu. Mang Iding birum jeung anakna nyata nyitar teh laju we atuh nepungan ka nini Kintring jeung Aki Candrang anu dariuk ditebas. Laju we ngabegeakeun kadatanganana. Malahan mah dijamu we sakumaha mistina. Mangga ngahaturkeun saaya-aya nini Aki sumuhun di dieu mah sakieu buktosna geuningan. Ai, teu nanaon euy. Ngan baya nu kurang ieu. Nah kirang naon Aki mangga saunggemkeun. Mudah-mudahan we atuh disim abdi tiasa nyumponan kana kahoyong Aki. Geus lila dewek teh euy. Henteu barang hakan anu ngeunah teu dahar dadagingan. Ku kituna lamun boga hayam mah geura buncit. Oh, hayang belum hayam. Mangga da gaduh hayam mah Akang. Ieu Aki Jantrang teh hoyong belum hayam saurna. Ih mangga Aki keun gampil perkawis eta mah. Semuhun hoyong belum hayam mah terang aya. Ke antos sakedap atuh. Muhun jisim abdi bre mencit heula. Ai. Hai sok kaido.
gara bencit hayamna euy. Mang Iding gura-giru ngoloyong keluar laju newak hayam geus kitu mah dipencit we hayam teh. Da eta atuh Aki Cantrang teh hayang belum hayam. Basa Aki Cantrang mireungeuh anakna Mang Iding nyaeta Nyitar. Katampo mani ngacai, mani kumetap da eta atuh Nyitar teh wano jageuli sarupa. Ngan bae kaburu ku sinini ditampiling. Jelabet. Si Aki Cantrang teh tampiringan ku sinini kintring. Puguh we atuh. Birum jeung Nyitar teh anu keur nyang hareupan manik kaget na kunaon cenah. Tapi duanana teh hanteu wani tumanya. Ukur kegerentasan we sajeroning hatena. Nah kunaon? Aki Cantrang teh beuti tampiling ku si Nini. Wah kitu. Si Nini teh timburu kulantaran si Aki teh nganepoan we ka aing. Enya, jika nama timburuan. Aya geus si Nini jeung Aki masih kena timburuan. Jeung dikunaon et Aki teh. Jika urut laki mata karancang. Ningali aing teh jika ningali kana pahisan bae. Kitu cek kerantas hate Nyitar teh. Kulantaran ningali eta kayaan laju we atuh gura-giru Nyitar mah. Unur manehna teh pura-pura we rek ka dapur sok padahal mah langsung asup ke jero kamarna. Sedengkeun Ari Nini Kintring jeung Aki Cantrang laju parerea omong we. Aki Cantrang teu narima ditampilingan ku si Nini. Ai ayaku dedag lah sia Nini. Nah sia teh kabina-bina teuing. Nampiling teh ayaku tarik-tarik teuing sia beres. Hae da bongan atuh sia. Ongkos cenah cek tadi basa memeh init ka dieu. Sia teh rek bisa nahan. Tapi buktina sia ngacai. Anak kitu mah sia teh geus kahudang tah. Kahayang anu baheula kabiasaan anu baheula teh. Tenang Nini, aing mah kena bisa nahan. Moal sing percaya. Sing percaya ka dewek. Ai. Jadi Nini karunya. Si Aki tong ditampilingan. Da eta atuh Nini mani dadag larap isan. Nampiling mani satarikna. Atuh datu man. Bisi kagoda deui sia kawa. Awas sia oge saruana sia. Lamun nepikeun kagagoda, ku aing bakal ditampiling. Kulantaran kade omat sia. Gogoda dina neuleuman ilmu sia teh kudu tahan deuleu. Ulah babari kapancing birahi. Ngumbar hawa nafsu. Kapanan sia teh boga ilmu ukur sakitu. Masih loba keneh ilmu aing jeung si Saki anu acan kateleuman. Awas sia teh montong coba-coba kagoda kuno kada itu lamun acan sanggup neuleuman ilmu aing jeung si Saki. Bukti na masih kene aya jalma nu sanggup ngungkulan sia. Anu sanggup ngalehkeun sia kurang ajar. Nya Nini. Keun lah. Pokona mah kawa baka ngajaga diri. Moal arek kagodaku sakaba-kaba. Kawa terek tahan diri. Pokona mah arek neruskeun deui ngulik pangarti. Ngalap pangabisa. Neruskeun deui nambahan ilmu kasaktian ka Nini jeung Aki lah. Ai tah kitu sia kawa. Menang maneh jika dewek keur ngora kawa. Ngan bae maneh teh kudu geus jadi jawara anu sakti mandraguna deuleu. Kawas dewek. Ai. Tapi saacan sia jadi jawara anu sakti mandraguna, taya tandingna montong sia. Montong dituturkeun dewek keur ngora. Montong diturutan heula. Ai. Nya sia. Anu diturutan mah kudu kagagahan kasaktianna heula. Montong diturutan nu kararitu nama jiga si Saki baheula. Dasar laki mah kitu wujud burung sia. Tekung silila Mang Iding teh geus norojo deui bari ngambajaan. Lamun beuleum hayam teh kiwari mah geus asak puguh we atuh. Aki Cantrang teh mani bunga. Mangga ayeuna mah geura taruang heula, beuleum hayam teh parantos sayogi. Ai alus euy. Ayo sia Nini. Kawa. Urang barang hakan deula urang lolodog heula. Allah. Nya ayo lah. Ayo siap Ki. Nini. Ayo urang dahar heula lah. Ngarajog jon ari geus isian mah. Sok atuh. Sok. Kadiekeun. Mangga ke diantos sakedap. Mang Iding laju ngoloyong deui ka tukang. Laju he atuh
Dibaturan ku pamajikan Birum ulah kitu nyuguhkeun beuleum hayam jeung sanguna. Berak bae tiluan teh dalahar mani ponyo pisan. Keur mah kapan kayaan teh lapar. Sedengkeun dari nu boga imah ukur lajoe. Bari ngajakan ngobrol ka Sinini Kintring jeung Aki Candrang. Penasaran hayang nyahona cenah buat turun gunung. Nah arek naon kapan geus dilawe kabejakeun. Cenah mah geus tilem. Punten Aki Nini. Mohon. Nah naon atuh saladasna maksa cereng tujuan teh Nini sareng Aki turun gunung deui. Da manawi teh disangki ku jisim abdi mah. Nini sareng Aki duaan teh parantos tilem sasate kawejakeun deui. Makalangan. Ai. Puguh dewek teh ngahaja turun gunung deui kulantaran ieu si kawa murid dewek. Geus aya nu ngakalakeun. Dandangan wiwirang. Tetereleh jajaten euy. Euleuh janten kitu. Nah sajalmina atuh. Jawarati mana nu tiasa ngelehkeun muhun saderek rungkawa. Sasa kawa. Dewek teh boh deui. Eta si Kuntawijaya. Kuntawijaya. Jago ti palihan mana eta teh? Nya eta duka teuing ti mana nama? Dewek diadu jeung eta jalma nu ngaran Kuntawijaya teh. Basa tas rek miluan acara adu jago teh di paguron Watu Saga. Euleuh kitu ku tante. Teu sangki atuh aya jalma anu tiasa ngelehkeun salira. Sumuhun panginten kangaranan muridna Aki Candrang sareng Ni Kantring mah. Tangtos teu sagawaya jalma tiasa ngelehkeun atawa tiasa ngimbangan kasakten sarira saderek rungkawa. Nyaeta buku ge. Teu sangka aya jelema anu bisa ngungkulan, bisa ngimbangan kasaktian dewek. Nyata si Kuntawijaya. Nama mangkung si ngadenge ngaran eta jalma bisi apal. Teu acan asa name nguping eta jenengan teh. Janten Aki sareng Nini teh sasat bade pangmaleskeun ka nyeri pangintennya. Nya bener teu salah dewek duaan turun gunung teh arek pangmaleskeun ka nyeri. Pokona mah eta si Kuntawijaya teh kudu kapanggih. Jeung deui aing duaan teh panasaran. Lamun acan adu hareupan jeung eta mangkaluk nu ngaran si Kuntawijaya. Nya mudah-mudahan bae atuh Nini Aki. Eta jalmi nu ngaran Kuntawijaya teh saengana kapendak. Mang Iding kiwari menjadi nyaho naon maksudna atuh. Nini Kintring jeung Aki Candrang teh pangna turun gunung tetela geuning cenah keur neangan jalma nu ngaran Kuntawijaya. Jalma anu geus ngawibirang muridna Nini Kintring jeung Aki Candrang. Mitra kaum dangu peuting eta nu tiluan teh ngadon ngaraboe dia ka imah. Berkaweuh kajadian naon-naon nu tiluan teh hanteu nyieun tinakan kajahatan. Ocapkeun isuk-isuk keneh. Nu tiluan teh geus pamitan rek neruskeun lampah. Aing nganuhunkeun lamun peuting tadi aing teh geus diaku we milu ngaradap di dieu. Nya mohon ini teu sawios. Jisim abdi sakulawargi bingah parantos kasumpingan Nini duaan anu kasohor. Syukur ari kitu mah. Nya atuh aing tiluan yeuh arek teruskeun lampah. Hayu sia sakina sia teh kalah kamungkeun. Montong ngareretan we ka jero imah deuleu bisi ditampiring deui ku aing. Ai. Hi. Nya doh hayu Nini. Henteu. Hi. Nya gancangan ki hari Aki. Luak dieu ku ka jero imah. Hi. Bisi ditampiling. Pulantaran si Nini mah apaleun. Aki luak li ka jero teh ningali anu herang. Ai gandeng sia kurang ajar kawa. Ieu. Mangga sia saki dah heueuh. Hayo ayeuna mah urang sagancangna ninggalkeun ieu tempat. Kudu sagancana kapanggih eta si Kuntawijaya teh. Anu tiluan teh laju neruskeun lampahna neneangan Raden Kuntawijaya. Si rungkawa ngajakan guruna teh pikeun indit we. Ngajugjug paguron Arum Jati. Pangna ngajakan indit
ka paguron Arum Jati. Kulantaran kapan eta si Kuntawijaya teh cenah kung sinulungan Nyi Laras muridna Nyi Pandan Arum. Bisa jadi Nyi Laras jeung Nyi Pandan Arum teh apaleun ka mana atawa di mana eta si Kuntawijaya. Kulantaran neneangan jalma nu henteu puguh dumukna mah bakal hese nini aki. Ukitun mah urang ini tue ka paguron Arum Jati. Urang tanyakeun. Nah, sia kudu nanyakeun ka paguron Arum Jati sagarupa. Ih, kapan kieu? Kawa pangna adu hareupan jeung si Kuntawijaya teh kulantaran kawa teh kung si nyulik awewe nu ngaranna teh Nyi Laras. Ari eta Nyi Laras teh muridna Nyi Pandan Arum ti paguron Arum Jati. Tak kitu nini. Da pasti. Eta Nyi Laras jeung Nyi Pandan Arum teh pasti bakal apaleun ka si Kuntawijaya sugan we atuh. Urang teh meunang kataranganana. Atuh ari kitu mah hayu. Urang indit ka peta paguron. Ngan bae ka hade nini. Di eta paguron Arum Jati teh aya nu herang nyaeta Nyi Laras. Pugu eta Nyi Laras teh geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Lamun zeuk nepikeun ka si Aki nempoeun mah teu langsung ngacai, walang tusung kagoda. Nu benar sia teh kawa. Ih, bener kawa mah teu ngabohong. Pokona mah eta awewe teh sakit kacida geulisna. Da kawa ge bogoh atuh. Nu mata ku kawa diculik oge. Atuh ari kitu mah heug. Ku aing si Saki ulah desina milu asup ka jero paguron. Keun we sina ngadagoan bisi-bisi si Saki teh kagoda. Aya naon ieu teh nini nah harewozan. Lain urusan maneh Saki cicing. Ieu mah urusan aing jeung si kawa. Kitu we kawa. Lamun geus tepi ka paguron wayahna si Saki masihna di luar. Nya siap nini. Ngan bae wayahna sia maneh awas. Ulah arek kagoda eta ku si Laras deui. Kulantaran aing mah moal sudi. Lamun sia cananan-canenen ka awewe tapi sia teh henteu jadi jawara anu sakti bandraguna deuleu. Montong waka cananan-canenen ka awewe. Nya siap nini siap. Kawa janji. Kawa moal waka cananan-canenen ka awewe. Saajan kawa teh beres neuleuman sakabeh ilmu nini jeung Aki. Syukur ari kitu mah kulantaran eta pisan panteranganna teh deuleu. Lamun nepikeun ka sia ngalanggar eta katangtuan tangtu sia teh moal bisa neuleuman sakabeh ilmu nini jeung Aki. Nya siap nini siap. Nutiluan kebat lumampah ngayugdug paguron Arum Jati. Dikacaturkeun di jalanan nutiluan teh geus meh tepi ka eta paguron. Memeh asup ka jero paguron. Si nini teh nyarek si Aki pikeun milu asup ka jero eta paguron. Dagoan maneh mah Saki di dieu. Nah nini. Dewek kudu nungguan di dieu sagarupa. Kulantaran ieu paguron teh paguron awewe nu bogana teh nyaeta si Pandan Arum cenah. Bisi maneh kagoda deuleu. Nya Ki, hade nama Aki mah ngadagoan we cicing di dieu lah. Bisi kagoda lantaran nu buka ieu paguron teh awewe. Wang kaning masih keneh geulis. Sokomo eta gandeng sia kawa montong dicaritakeun. Manggeus pokona mah maneh Saki. Cicing dagoan di dieu. Nya sok atuh hari kitu mah keun. Dewek mare kadagoan we di dieu. Aki cantrang teh kapaksa we ngadagoan rada anggang hanteu milu asup ka eta paguron. Da inggis ditampiling di kueu sini ini. Kadatangan nini Kindring jeung si Rungkawa teh atuh mata kaget. Mata kreuwas pikeun Nyi Pandan Arum jeung Nyi Laras mah. Kulantaran jelas nu datang teh tajalian ti cenah jalma jahat nyata si Rungkawa. Sokomo dibaturan ku saurang awewe nu geus umuran. Boha-boha cenah eta awewe teh guruna si Rungkawa. Nah saha ambu tinggal itu geningan si Rungkawa eta teh. Nyanyai geningan eta teh si Rungkawa harek naon datang di ka dieu. Bari jeung dibarengan ku eta nini. Boha-boha eta nini teh guruna. Nya ambu sing waspada sing hati-hati. Inggis we ti si Rungkawa teh boga niat dijahat. Nya hadena majika itu nyumput. Ulah nepikeun kana mongkeun diri. Keun ku ambu bakal dising hareupan. Kan bae ayeuna mah waktosna seep. Euleuh, mitara waktosna cenah parantos teh nya kapan. Sageula urang tuna jajara carita. Si Docro atanapi cupu sakti kuriang tujuh dugi ka dieu.
Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya parhatosanana nya. Hapuntenna dina sadaya kakiranganna Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.